Wilujeng enjing, sim kuring bade ngajelaskeun ngeunaan tradisi Sunda liwetan. Ieu mangrupakan tradisi tuang nu kacida pikaresepan tur ngarangkatkeun silaturahmi. Arti tradisi liwetan. Liwetan teh asalna tina kecap liwet, nasi liwet. Nyaeta cara masak sangu anu geus jadi ciri khas masyarakat Sunda. Sangu liwet biasana diasakan dina kastrol. Kastrol nyaeta panci tina logam. Kalawan dibumbuan ku sababaraha bahan tambahan seperti uyah, bawang, salam, jeung sereh sangkan rasana leuwih gurih. Secara tradisi, liwetan hartina kagiatan ngumpul babarengan pikeun tuang sangu liwet dina hiji tempat anu ditataan ngagurat manjang disebut ngampar. Kalayan didahar ku cara babarengan langsung tina alasna. Tujuan ngayakan tradisi liwetan. Tradisi liwetan dilaksanakan ke sabaraha tujuan utama diantarana ngarakeun silaturahmi. Ieu merupakan tujuan anu paling utama. Pelayan tuang sasarengan silih pacok karena hiji tempat. Asal alas suasana jadi leuwih akrab serta hubungan antar keluarga babaturan atawa rerencengan gawe jadi leuwih raket. 2. Wujud syukur. Liwetan mindeng dijadikeun media pikeun ngadalikeun rasa syukur karena segala rupa nikmat nu dipapaskeun ku Gusti Allah sapertos sageus panen meunang kasuksesan atawa selamat tina musibah. Cara ngayakeun tradisi liwetan, proses ngaliwet biasana dimimitan ku nyiapkeun tempat tuang biasana di jero rohangan atawa di luar rohangan anu nyaman. Langkah-langkahna hiji, ngampar alas. Alas kanggo tuang disiapkeun biasana make daun cawu, daun pisang anu geus diberesihan. Ditataan manjang dina meja atawa langsung dina lantayan. 2. Nunda sangu liwet. Sangu liwet anu geus asak keneh jeung haneut dikereyekeun ngagurat manjang dina daun cawu eta. 3. Nambahan rupi-rupi dengan sangu. Rupaning dengan sangu ditataan gigireun sangu sangkan gampang dicokotna. 4. Tuang sasarengan sadayana linggih ngariung ngurilingan alas. Tuangna biasana make leungan langsung teu make sendok anu nambahkeun ciri khas jeung kaakraban sakapung samomen tuang sok dibacakeun doa heula minangka tanda syukur. Disiapkeun pikeun ngalaksanakeun tradisi liwetan aya sababaraha bahan utama jeung perlengkapan anu kudu disiapkeun. Hiji. Sanggul liwet. 2. Daun sangge atau lauk pauk. Daun sanggul liwetan teh variasi pisan, tapi biasana aya ieu. 1. Pesoan atau lauk, yaitu hayam goreng, lauk asin seperti peda atau sambal roti. 2. Gorengan, tempe goreng atau tahu. 3. Sayuran lalaban atau kangkung, yaitu sayuran lalaban seperti kangkung, bonteng, engkol, surawung, dan kemangi. 5. Sambal tarasi atau sambal goang merupakan hal anu wajib aya. Tambahan yaitu endog dadar atau endog asin. 3. Perlengkapan. Liwetan teh lain saukur dahar tapi ngaonan rasa kebersamaan yaitu sayuran jeung ngamumule budaya Sunda.